cek dongeng na cenah para mitra urusan Kibaraja teh ngakukeun. Yen 7 tahun anu kaliwat manehna sosobatan jeung anu ngaran Wiganda. Ari Wiganda kasebut garong gerot jago rampog raja bangsa. Kibaraja jadi wakilna tapi lila-lila teu panuju kana pagawean Wiganda. Nya manehna boboleh. Yen rek misahkeun diri ti Wiganda, ngan janji moal ngaganggu ngaharu biru. Rek hare-hare hirup, tapi Wiganda teu nya tujuan malah mah maksa ka Kibaraja. Sangkan tetep jadi baladna tuluy pakeukeukeuh itu keukeuh ieu eureun. Au itu keukeuh rek eureun jadi garong ieu keukeuh nyarek nu akhirna dergalungan. Dina akhirna dina seuseuhanana Kibaraja eleh. Ngan teu bisa dipaehan sabab boga ajian aneh. Moal wakapaeh muncan hayang paeh. Nya minangka hukumanana sangkan Kibaraja teu incah ka mana-mani dibakutet ku perban. Bari dijiad ku kasakten Wiganda bus kana guha teu dibere dahar teu dibere nginum sumawona ditempuan. Eta mah dipikeun we da maksudna ge hayang ngabinasa. Unggal taun ditempuan tapi Kibaraja hirup keneh bae. Nu akhirna disirep di pangaruhan ku ilmu Wiganda sangkan Kibaraja ngagugu kana parentahna. Nya harita ge dikirimkeun ka kamar eta ku hiji jalma pikeun nyiksa tilu tawanan nu bieu dilaporkeun ku si bewok ka dununganana. Kitu riwayat nu dipedar ku Kibaraja. Angara jeung Nyi Saerah colohok bengong kitu di Mang Dampa. Tiluanana kaget sabab aya jelema nu kuat teu dahar teu nginum 7 tahun lilana. Bari tetep bisa ngomong sarta pipikiranana teu robah. Syukur Andika geus bisa nerangkeun eta riwayat. Tapi naon sababna Andika bet sujud ka kuring? Apan tadi rek ngabinasa ka kuring tiluan lain? Cek Anggara. Aing si janji. Sing saha nu bisa muka perban rek disembah ku ngai. Sarta ngaing rek nurut kana hayangna. Tah ayeuna ngaing jadi bade sia. Ngaing rek nurut kana perintah sia. Sabab sia nulungan ka ngai. Anggara umut-umutan. Ngarti ku sakitu oge sabab moal teu bungah aya nu mukakeun. Teh sasat asa ditumbu umur. Syukur ari kitu mah heug kuring laek jadi dunungan anjeun. Tah ayeuna kuring rek nanya nu ngaran Wiganda teh kumaha asal usulna jeung ti mana asal. Ngaing teu nyaho. Tapi nah make wawu sarta bisa ngahiji. Ngaing eleh tarung talu ka manehna. Oh gitu. Di mana tempatna ayeuna? Ngaing sanggup nuduhkeun. Yo atuh tuduhkeun. Tapi samemeh tewah heula balad si bewok. Jeung ditulungan urang Cilentah nu disangsara ku si bewok, kuring ngadaguan di dieu. Ngaing nurut. Ngan sakitu jawab Kibaraja. Cong nyembah bet asa dina zaman kerajaan Anggara asa ningnang di semah teh. Tapi Kibaraja teu beunang dicarek keukeuh wae nyembah. Geus kitu jung nangtung jola-jola ngadeuketan bilik batu. Tuluy ngajanteng heula kawas nu keur mapatkeun ajian. Ku Anggara jeung baladna diteuteup ti tukangeunana, bat mata keueung, tulang iga naronyol beuteung lengkeh, kulit meh rapet jeung tulang tongong, nu ngagendul iwati hanapeun cangkeng, dibungkus ku lamak hideung nu geus kucel, kahanap nangan semet pingping, kitu ge rawing bitisna seleutik, nu ngajendul ngan puur jeung dampal suku jebrak. Ari buuk panjang gimbal jiga inyuk campur aspal, amun sorangan nenyo nu kitu mah moal teu ngiihan maneh bari ngayak-yak sieun. Cag urang tuna ieu masalah para mitra urang caturkeun ki bewok. Sanggeus hasil nipu Anggara jeung baladna bijil ka tempat main, cakakak seuri bari nulak cangkeng, nu aya di dinya colohok lantaran teu ngarti kana maksudna nu seuri. Tapi si Tegar nu tadi marengan kadinya geus ngarti tangtu nu tiluan teh dibinasa ku si bewok. Sabab geus teu aneh geus lain hiji anu dibinasa nu disiksa ku si bewok ku alatan teu pira ukur tina pasualan main. Cilaka jang Anggara disiksa. Saha nu baris nulungan manehna. Mangkaningan manehna nu bisa diandalkeun kari-kari kalah katipu. Jangan kumaha nulunganana nya.
kitu lumengisna hate si bewok nu ngarasahan nyelu ku ayeuna kajadian eta. Kumaha geus jagar teh Kak? Cek si badut. Kumaha aing we, pokona mah kojor lah. Sok. Bisi ayeuna rek ngabela, kasih angara maju. Ku aing diasupkeun ka kamar setan. Jep tayan wani nemalan. Si Tegar ngahuleng huntuna kekerot dahan amarah ambek lain lumayan mun wani mahayang nampiling kasih bewok. Nu gablek moda dereng ngarandu deui. Kajadian tadi anggap eueuh montong di pikiran. Ayo maju deui, cek si bewok mere komando. Dereng ngadu deui nu eleh nungtutan badali. Dina kayan kitu si Tegar asa aya kasempetan manehna milu balik jeung nu eleh main. Tapi henteu balik ka imahna manehna teh ngabecir mulu ka imah Aki Sukri. Poekna peuting teu matak jadi halangan, kacape teu matak jadi gangguan. Datang-datang ke ketrok kana panto bari ngageruan ka Aki Sukri. Aya naon ujang? Ceuk nu ti jero. Abdi Tegar aya perlu kaki, penting ye. Kolotrak panto dibuka berai cahaya cempor mabur kaburuan. Beungeut si Tegar kacaangan. Lol harita aya Aki Sukri langsung nanya. Aya naon? Pokna bari mencerong. Sila kaki jangan anggat. Saya jeung Mang Dampa. Pahlawan urang beunang ku si bewok. Diasupkeun kana kamar setan. Pasti ayeuna teh keur disiksa bari toge dulur kuring. Bijilna geus jadi mayit. Hah? Jangan ngara. Kumaha adunya? Kuring nekat dah. Yen teuing pae ge asal geus laksana we ngalawan si bewok jeung baturna. Ayeuna minta bantuan ti Aki geuingkeun sakabeh kadang warga Cilenta urang rempuk sarerea. Satuju atuh ku Aki urang gerakeun. Aki Sukri ujug-ujugnya tujuan. Karena niat si Tegar sumanget napi jil sabab geus hantem wae di hatean ku angara. Yen sieun mah ulah ku manusia, tapi kudu sieun ku Allah, maut dina ngabela agama Allah, mati syahid kasebutna dijamin ku Allah bakal digajar ku ganjaran anu lipat ganda. Aki Sukri singkil, bebeja heula ka sinini juturun gedik init ngajugjug ka gaduh rona. Dituturkeun ku si Tegar datang-datang kurulung nakol kohkol ditihdirkeun tarik pisan. Nyapuguh para mitra sadaya, harita urang Cilentah teh para wargi. Harita teh ting korejat hudang nu nyaring keneh curing hak jut tarurun kaburuan. Rabul ka garduh rona nu atuh sakedeung ge geus ngagibung deukeut Aki Sukri. Aya naon ge? Aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Aya naon ge? Aya naon? Sarerea para mitra sadaya naranyakeun. Raung naranyakeun ka Aki Sukri. Rek nakol kokolna eureun ari Aki Sukri ngahegak bakat ku cape. Lung panakol dialungkeun ka palabasi Tegar gep ditangkap. Disangap. Dulur, rek eureun deui tuluy ngomong deui. Aki teh ngahaja nakol kokol mere bewara ka sarerea, peuting ieu jangan ngada sabaraha kaca. Nu geus bumela ka urang ditangkep ku si bewok diasupkeun ka kamar setan. Da ku kituna urang teu meunang cicingeun. Hayu singkil babarengan urang sabibilulungan ngabela bebeneran jeung keadilan. Urang lawan kadoliman jeung urang bela agama Allah. Urang rebut deui kamardekaan urang. Jung geura singkil cokot pakarang nu boga bedog bawa bedog, nu boga tumak mawa tumak, nu boga sumpit mawa sumpit. Nu baroga gegendir mawa gegendir urang tumpur ludeskeun si bewok jeung baladna. Yuk urang babarengan rempuk cukung jeung Aki. Ker sarerea surak. Teuing kunaon sumanget urang Cilentah ujug-ujug ngagedur. Kurung minuhan dada buriak nyingrai lalumpatan ka imahna masing-masing. Lalaki nu jag-jag para mitra gupgap kana pakarang, tup-top kana pakaian darang dan saring setnaker. Kawas nurek maju jurit. Si Tegar bungah lantaran niatna dirojong usakumna urang lemur. Dina waktu nu singket puluhan prajurit Cilentah geus kumpul kari ngadaguan komando. Gero Aki Sukri biantara deui. Ari siasat perang aya di si Tegar manehna nu baris mere komando ka urang sarerea. Awas kabeh kudu nurut mun aya hasil. Si Tegar leuwih ngarti kana urusan perang. Yuk urang resa bilulungan. Cek Aki Sukri. Hidup Tegar, hidup Tegar, hidup Tegar. Bala rea-reang para mitra.
nyambut si Tegar anu memang di Cilentah Majagona. Gaya numahi eleh sotek ku si bewok dah kurayat didinya mah pada mika gigis. Cung si Tegar ngangkat dua leungeun cep sararea jempe. Ngong si Tegar biantara. Para saderek sakabeh, dulur-dulur batur salemur. Regeureun heula nyelang neuleuy ciduh pokna teh. Teu kudu baturan. Ayeuna ulah main kepung atau urang dodoh. Main dodoh. Langsung serbu tempat pemainan, hancurkeun sagarupana. Terus lugrugkeun kamar setan ngan omat sing waspada ngayonan anak buah si bewok. Sabab rata-rata jago silat. Tapi teu kudu sieun ku babarengan pasti kecerak deleg. Hayu maju. Keur sararea surang. Beretak lalumpatan, ngajuk-juk ke tempat pemainan pating jorowok pating gerero, sora suku meni blag-blig-bleg, sora napas meni pating sarea meni sea. Jeleng-jeleng laluncatan ka jalan gede bring paheula-heula, kabeh pada hayang pangheulana nepi kanu dituju. Ti kajauhan keneh sora nu surak geus kadenge, ngagareuwahkeun balad si bewok anu keur anteng ngadu. Puguh si bewok reuwas manehna meni dengdek we ngadengekeun ngaguru jeung surak ayeuh-ayeuhan. Ae, surah naon teh? Nu ngepung bagsat kitu? Pokna bari nangtung, panon mencerong kaluar. Para mitra anu mulia, reg harita nu ngadu eureun heula bandarna milu curingha. Si bewok ngarasa heran tara-tara ti sasaribet aya kajadian kitu. Nu nimulkeun kahariwang dina hatena sabab najan gagah rongkah jeung loba balad ge. Ari dirempuk ku jalma puluhan mah teu burung rada deg-degan. Cilaka dak aya nu nyerang jiga ieu, ceuk si bewok tuluy singkil bisi aya karaman nu tumiba. Wah, piraku urang Cilentah nu carimpeul make jeung ngelawan. Eta mah maroro meureun moro careuh, ceuk si Ocen jiga nu taya kasieun. Wah, sia mah teu make polo careuh sagede naon make kudu diboro ku jalma loba. Careuh mah diboro ku sorangan ge beunang euy, teh mah badud. Hatena rada ngolemar loba kahariwang. Lain moro ku sorangan mah ya, lain atuh moro ku sorangan mah ngudag. Naon sia teh kalangan cunan yang dicabok wae. Si badud ujug-ujug ambek hiuplak pipi si Ocen dicabok. Puguh si Ocen teu cicingeun nafsu ngagedur. Amarah teu kawadahan seak narajang peureub meni nyewuk ngalahulu angen. Tapi si badud ngudiwed ka deukeut tihang, kabro, peureub si Ocen nonyok tihang, kuak ngoceak. Kebeg si bewok ngarenya gret kanu ngagero. Kunaon sia Ocen? Sakieu riweuh sia kana ocon we. Si badud ngareuyan ka. Si Ocen ngoconan ka, cek si badud di para mitra sadaya. Si bewok amakeun asa diheureuyan. Teu anta parah deui habak-habak anak buahna ditampilingan atuh meuni pating koloyong bari nyekelan pipi nu katampiling. Baturna nu sejen teu laloba omong kalah ka pating raring. Da ngadenge nu surak ayeuh-ayeuhan keur kitu gero anu ngagorowo. Serbu hancurkeun euy, beretak sada nu lumpat. Jeleng-jeleng anu luncat ka jero warung. Porobot ceger-ceger nu najongan panto. Bilik talobros batu pating beleuwer ka jero. Puguh si bewok beuki kawer. Gero manehna mere komando. Dak, lawan euy, beneran kale. Serepet-serepet siak anak buah si bewok kabeh ngalugas bedog. Jeleng-jeleng misah. Nu ngagulung da bisi cilaka, teu ngagulung bisi cilaka. Deui latih harita ger perang campuh bedog pating kolepat parabot berong-berang. Meja jeung kursi pating porobot nu ngajerit nu ngoceak, nu aduh-aduhan campuh ngajadi hiji. Padentrang pes ke lampu pareuem aya nu ngadek. Berai-berai aya cahaya beuki lila beuki gede. Perepet-perepet hurung imah paranti main diduruk ku balad si Tegar. Keur surak ayeuh-ayeuhan bari ngahujanan hateup. Sawareh pating beleuwer ka jero. Waduh, kelo. Anu kukulutus bari ngudupung blug sadanu labu koceak. Anu ngajerit ditema kudu ngagorowok satarikna. Harita teh para mitra jeleng-jeleng loba nu luncat kaluareun imah da bisi jadi parab seuneu.
hiuk-hiuk si bewok ngupat ngabit bedog belentang aya nu nakis ku bedog cakung aduh salah saurang kabeunangan tak-takna Pramitra. Ita Damin Kasim nu tatu bawa keluar euy awas seuneu beuki gede ceuk si Tegar bari ngajelang. Seak harita Pramitra bedogna nyamer ka salah saurang musuhna cakung kana punuk cenah lumpuyuk cabet ditimpah ku tampilinganna. Mana si bewok euy? Dewek trek dikaryakeun deui, ceuk salah saurang bari luak liuk teu nyahoeun aya nu ngajanteng hijireunana. Bari ngintip mangsa horente ocen. Suaban sia bacot, sia nu rek dikaryakeun ku aing ya. Cenah bari jeung kitu bedog nyamer kana beuheung eta jalma. Tapi teh larikat bari mundur ngababukeun bedog hiu belentrang seak si ocen rajang deui. Jeleng becir musuhna kabur. Si ocen kekerot tahan amarah. Goblok sia, sungutnya gede digebrag sakali ngabecir sia. Badi saya merisung cenah naon geus ngagunakeun jurus Cibarusa deuleu. Baduel deui. Ceuk si ocen bari ngamang-ngamang bedog. Sia jeung aing lawanna sia, ceuk hiji lalaki tukangeunna seak kegedir kana punuk. Si ocen lain jago sakatiga. Angin tenggelan karasa pisan. Lap sirahna ngelotros kegendir teh ngakan angin. Hiu kolepat bedog si ocen rek nigas bidis nu nyerang teh. Tapi jeleng luncat terus ngajaur plos bedog ngakan angin. Kur seuneu hurung tukangeunana. Musuh si ocen ngabecir si ocen sorangan kapaksa kudu dodongkoan bijil di eta tempat. Barang keur campuk itu borobot bededag rieg bumi alam saingeun. Krokok bededag gedebut bluk koceak anu ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Nu tarung kabeng bat kabeh ret kapalebah nu ngoceak. Barang breh sirik pisan aya nu kudawang dadana. Getih ngucur kana baju jeung calana. Horeng si badut kabentur batu gede nu diburakeun ku Ki Baraja. Juringkang siga rorongkong hirup rupana hideung pikasieun. Koceak nu kepungting carerit lain tatu lain disiksa. Tapi sieun nenyok Ki Baraja nu karek bijil di jero kamar setan. Tas ngadobrak bilik batu ku tenaga batin. Cakakak nu seuri Pramitra sorang ngirung tapi keuman mata kukurayeun. Bewok yang aing bagiakeun. Sorang anung tenaga batin nu pohara kuatna. Perbawana matakna geter kana jantung, matak maruringkak bulbul. Duri kabur oi, setan oi kabur oi. Ceuk balan si Tegar bari lalumpatan. Ngacir nejo kitu mah. Sabab Ki Baraja disangka dedemit kamar setan, nu gawena purah ngabinasa tawanan si Bewok. Walah, geuningan kitu di dieu nya. Paingan mata keung we, ceuk si Tegar bari colohok. Manehna kaget nenyo makhluk nu jiga rorongkong hirup. Komod nenyo buukna nu gimbal, matana nu celong luncat narada bongkok, tulang tonggong kaciri bengkung, kokolebatan katojo ku cahaya seuneu. Munur, si Tegar merek komando, kapaksa nitah mundur, lantaran teu kairong bakal meunang ngalawanan dedemit mah. Puguh we boro-boro dititah mundur samemehna geus kalabur lalumpatan. Jeleng-jeleng puluhan jelema jelung-jeleng laluncatan tuluy mundur aya nu wani deukeut aya nu ingkud-ingkudan aya nu digusur ku baturna aya ge nu nangkep sirah bari tulung-tulungan. Kacaturkeun para mitra si Bewok jeung baladna ambak lain dikieuna sabab ngadadak-ngadak datang serangan nu ngancurkeun kaayaan di dinya. Jaba bijil makhluk aneh nu pikasieun. Kurang ajar, setan di mana ha? Ceuk si Bewok bari luncat nyingkahan seuneu. Jeleng-jeleng baladna milu laluncatan tapi barang jeung kitu. Aya bayangan hideung kokolebatan, kolepat jebet, koceak aya nu ngajerit. Salah saurang balad si Bewok pencar sirahna langsung namru saharita teu usik deui. Minja nu awakna can pati jag-jag kokoronangan nyingkahan seuneu. Katenyona para mitra sadaya ku Ki Baraja. Kolepat jeleng keduk dongongna si jejak cungkel koceak minja ngacerit.
tulang tongong asarmu lenggahku sak teu usik deui. Bewok, bewok, ka dieu bewok. Ki Baraja gegeroan ka si bewok. Nu digeroan colohok bengong mata simeuteun. Keung ngadenge sora anu batak pikasieun para mitra. Olah, setan naon ya wabuka aing deui. Barudak kumpul di dieu we. Si bewok gegeroan ka anak buahna. Berueul nyalampurkeun ka manehanana nu geus kasoran balatak kalerab ku seuneu. Ting juring kang balad si bewok katenyok ku si tegar tuluy manehna ngagorowok mere komano. Sangkan ulah jauh teuing munurna imah nu dikeur dihakan seuneu kudu ditingker. Dikepung wakul buaya mangap bisi musuh aya nu lolos. Barang jeung kaayaan kitu. Harita ti jero kamar setan aya 3 jalma nyatana Anggara jeung Nyi Saerah katut Mang Dampa. Nu can bijil ti eta tempat. Can karasa panas da seuneu gageblak keneh di bagian hareup. Hari bilik batu geus dobol dijejak ku Ki Baraja amburadua teu mangga pulia. Jang, nah jadi rame kieu nya. Jeung sada seuneu deui. Nya mah aya karaman jiga nama yuah urang bijil. Tu kadinya tu kanu bolong tah. Anggara nunjuk kana bilik batu anu geus dobol. Mang Dampa moncor ti heula dituturkeun ku Nyi Saerah. Disusul ku Anggara barang kaluar ti kamar heab hawa karasana panas. Lantaran seuneu geus ngadeuketan kana palebah dinya. Wah, cilaka kauruan jang. Katukang jalana. Ceuk Mang Dampa rada reuwas. Lumeh lawang ka hareup mah kapegat ku seuneu. Eueuh lawang katukang mamang. Ceuk Nyi Saerah. Di momoal kawas di kamar setan tu bilikna tu. Wawi jejak we lah. Ceuk Mang Dampa kituna bari ngajejak bilik porobot dobol. Anggara nyabut bedog berat-berat di babad bilik ngageblak. Ngageblag keluar, celeng tiluan keluar di eta tempat. Barang jeung kitu gur seuneu nyamer karohangan pamainan. Nu bieutas diliwatan ku Anggara. Berai tukangeun wangunan caang. Anggara jeung batur-baturna malunur. Da geus karasa ngaheabna hawa seuneu. Keur kitu gero aya nu ngagorowok. Woi! Kadieu tilu yo, kadieu yo. Pegat. Oreng balad-balad si tegar ditugaskeun ngajaga kadinya bisi aya musuh nu lolos. Tekung silila para mitra burudul opatan ngalugas bedog. Teu tatanya heula jol narajang ka Anggara jeung baturna. Puguh reuwas celeng-celeng tiluan laluncatan nyingkahan balai. Rob limaan ngepung bedog pating kurilap katojok ku cahaya seuneu ngan untung memeh der tarung aya nu ngagorowok tarik. Heuh tahan. Jangan ngana eta mah. Cenah rengkog anu limaan ngarengkog. Teu tulus nyerang jol anu ngabela ngabejaan datang. Horeng Pak RT. Wah, yang teu kunaon? Aduh, bagja. Tiasa patebang deui yang. Pak RT bari ngajak sasalaman plong hate Anggara ngemplong. Berkah aya keneh dina panang tayungan Allah Pak RT. Nanging aya naon ieu meuni rame kieu? Aya naon salorosna ieu teh? Pugu si tegar ngabejaan magarkeun teh ujang cilaka. Dibinasa ku si bewok. Diasupkeun ka kamar setan. Terus saya mapak balad nyerang ka dieu maksa rek ngabebel. Maksa teh ngabelaan ujang sabaraha kanca. Laras pisan Mang abdi katipu ku si bewok. Tapi alhamdulillah tiasa keneh bijil kalawan salamet. Kumaha dipayun? Ceuk Anggara luak dieu. Mangga urang kapayun name teh aya tontonan gratis rame teh. Naon Mang? Aya rorongkong hirup nu tarung sareng balad si bewok. Anak buah si bewok terus kapanak 3 nu palastra, nu tatu 2, nu sanesna babarengan ngoroyok si rorongkong hirup. Ceuk Pak RT riweus. Erah Mang yuk urang ka ditu. Ceuk Anggara. Mangga Kang ngangi abdi aya panuhunya. Si bewok ulah maka dipayahan abdi mah hoyong terang heula beungeutna nu asli. Mangga mah yuk urang ka ditu. Balecet sararea lumpat ka hareupeun wangunan. Dituturkeun ku Pak RT anu harita kagiliran jaga. Tetep di dinya. Hatena bungah lantaran Anggara salamet. Bis weh cek salah saurang. Oh, mun teu aya Pak RT mah kudu kajadian tarung bi teh, tema baturna. Sarog kapakalangan tarung anu caang mabra. Lantaran seuneu tetep ngabebela haseup hideung bulat kaluhur. Silalatuna rabeng pramitra katiup ku angin. Balad si tegar ngaregreg pager bitis ngajaga.
bisi aya balad si bewok anu kabur ti pakalangan ditambah deui ku balad Anggara hiru raja megatan pijalanan kabur breh katenyoeun ku si Tegar gero si Tegar ngagero bari lumpat nyampeurkeun Jang salamet nuhun Jang nuhun aduh nuhun Jang cenah sanggeus tepi mani ngarontok bakat ku atoh baturna coloho alhamdulillah yakin umur mang ditang tayungan ku Allah geus ulah kalau omong itu Bandungan tuh tarung tuh cek Anggara munjang itu teh sahanya nah jelema bet patak sieun teh ngomong nama tak kukurayun gerakan anak kawas setan menikok kolepatan lir kilat kawit nama pada dagang sieun ayeuna mah henteu da lah geuning sirik jalma di rongkong teh ngamusuh ka si bewok Jang cek si Tegar keun urang Bandungan harita si bewok jeung baladna nu hirup keneh teh keur pacibu ayonan Ki Baraja nu kacida galakna Ki Baraja teu mawa pakarang tapi kukuna seukeut alah batan kobang tara make gegendir tapi pereupna bisa ngancurkeun batu puguh si bewok jeung baturna semer ngalawan ngan sakadar tamak kawaranan lolobana mah nyingkahan panarajang teu bisa nyerang budak montong teu terbeng hayang ngadeg atawa ngelonyok ayeuna mah jungkelkeun di sina ti kurus kana sina cek si bewok ngagorowok ka anak buahna tapi anak buahna teu pati malireh anggerebut bet ngagunakeun bedog jeung beureup sabrut saurang narajang teu make ijiran bedog nyebuk rek nigas pepeuteyan Ki Baraja kenyereng bedog kawas ngadek lingis nepi ka ngebul leungeun musuh teh hayang modal sia ceuk Ki Baraja bari mali sakilat leungeun urang ngaos rangwas teh ngarawel beuheung eta jalma benang sakaligus meningan sagiriwil kawas ngajingjing meri lumpuh suku eta jalma roroesan rek ngagero teu bisa di corona asa mengpet satengah dicekek koleweng diputerkeun luhureun sirah puguh we atuh nu nenyokeun meuni pating puringkak bulu punuk malah Ki bewok ge para mitra meuni calanga pekat ku paur jeung kaget sabab makhluk nu rangkebong begang teh tanagana rosa naker modar sia setan ceuk Ki Baraja kaleweng musuhna dialungkeun kana seuneu nu keur ngabebela sorang ngaguru dibarung ku pating perepet jeung pating pertok terus cerit aya nu ngoceak mata kukurayeun sorang anu aweuhan kawasna mah aya nu ngalelewean akhirna mah jep cempe kasilep ku guruhna seuneu harita Ki Baraja seuri sorana matak maruringkak bulu punuk tapi si bewok taya kasieun manehna jadi panasaran hayang nyeho kana kadijayaan Ki Baraja jeung dina jelema naon eta teh sanyana sabab ujug-ujug bijil ti jero imah padahal tadina mah teu kanyahoan di mana ayana setan alasia manusia naon itu dicacag ku aing leuleuh dipake suluh sia ku aing ceuk si bewok tuluy masang kuda-kuda tanaga musir dina leungeun harita teh panon mencerong ka Ki Baraja nu harita keur nulak cangkeng bari seuri matana buburilakan seurina matak pating pasariak bulu punuk nenyo si bewok masang kuda-kuda anak buahna nu kari opatan meh bareng nurutan maksudna marek ngarempug sakaligus supaya Ki Baraja ripuheun sabrut 5 anarajang bebarengan bedog pating gurilap ngancam kana awak Ki Baraja tapi saurang ge para mitra ditahan ku dampaleungeun nu saurang ditunyel ku siku Ki bewok dijejak ku suku kenca nu datang ti tukang disegeng ku bujur eta kabeh dilaksanakeun kalawan make gerakan nu kacidat cepetna hese dituturkeun ku mata nyaho-nyaho 5 musuh pating jarengkang ka tukang malah nu ngajurah roh sagala ku gulitikan korejat hudang deui pating rengkenek masang kuda-kuda napas ngahega kesang ngucur sakujur awak cacantung ratug hate pating sareblak nasok sieun kawas baturna dialungkeun kana seuneu teu beda jeung anak beurit dicibir budak dak sakali didak ceuk si bewok sebrut narajang deui geus teu make perhitungan
geus eleh jajaten hate kalah ka kaweur gelut teu make jenggut teu. Nya puguh we para mitra Ki Baraja ngeunaheun pisan nu datang ti kenca dikepret ku leungeun kenca. Nu datang ti katuhu dikepret ku leungeun katuhu bareng jeung nu datang ti hareup dicecek dadana. Ti tukang disiku bari ngagilak meusan. Ari si bewok nu datang telat mending ngeuna-ngeuna keur ditewak beheungna. Ramon urang was meulit kana punuk. Para mitra sadaya dicekek. Si bewok ngalel mata puncelik. Suku jeung leungeun roesan teu bisa ngomong ti koromang petan. Nepi ka berat berut hitut wer-wer kiih bakat ku sieun jeung leuwas. Hayang modar. Ki Baraja seuri bari ngajegang. Si bewok dijungjungkeun lalaunan digebikeun bari dipolototan. Harita para mitra sadaya rob jalma ngadeuketan ka Anggara. Cungcong ngajak sasalaman atuh riweuh ngaladenanana. Tapi najan kitu ge Anggara kalawan sabar narima nu ngajak sasalaman. Antuk nama dipapae Nyi Saerah Mang Dampa Aki Sukri si Tegar jeung Pak RT sarerea pabuis pada-padana hayang patarema leungeun jeung Anggara. Barudak ngora mani parebut pada hayang sasalaman jeung Nyi Saerah. Seuneu pareum lambang nafsu sarakah geus bisa ditumpas khususna pikeun urang Cilenta. Tapi najan kitu pikeun wewengkon sejen mah masih keneh ngagedur. Lantaran jalma-jalma nu lampahna jiga si bewok teh lain hiji. Nu geus puguh ge aya sababaraha jalma deui sakumaha nu geus disebutan tadi. Harita urang Cilenta bener-bener bunga. Keur surak ayeuk-ayeuhan bari pating jorowok nyebut ngaran Anggara jeung baladna. Kituna teh bari ngabring ninggalkeun lebu tempat pamainan teh. Jamangga, tadi aya nu ngarewos, aya ulah ka mana-mana diangkilingi cenah ku tua kampung jeung si Tegar ka Anggara. Tapi kuring geus janji ka Aki Baraja yang ngadaguan di warung si Aki teh moal Anggara. Gampil eta mah sawios bade nyimpen ronda di warung. Kamu ngawartosan ka Ki Baraja sapolos nyusul ka bumi tua kampung. Hayu atuh kitu mah. Bramia ngajug-jug ka hiji imah nu tayalian iwa ti imahna tua kampung. Sarojoning leum sajeroning leumpang teu boleh galecok ngobrol nyaritakeun nu bieu kajadian. Jangkrik reang di sarada bangun galumbirana keur. Cungung para mitra anjing babaung jegug-jegug ngagogog koloyong ngajauhan les teuing ka mana. Kepek sada kalong dina tangkal sawo ngagayabag. Hiber ngajauhan kagebah kudu ngaliwat tapi Anggara jeung baladna teu malire kanu kitu jongjon deumpang muru ka hiji imah. Baranggok ditepas geus caang mabra ku lampu. Dina meja ngabarak kadaharan rupa-rupa horeng geus sadia ti tetadi keneh meureun. Da geus aya nu laporan ka tua kampung ngeunaan Anggara. Teras kalebet we jeung angga ceuk si Tegar. Assalamualaikum. Anggara uruk salam ti jero aya nu nembalan bari mapag kalawang. Dapan toges muka ti tetadi keneh. Tua kampung dodongpoan bari ngabagiakeun Anggara cungcong sasalaman gek dariuk dina kursi ngariung meja. Kaparengan tepasna gede laluasa pikeun nampung sema. Waduh, teu nyangki sajongobu bakal aya kajantanan nu kalintang mata ketirna. Mang teh mewantun ngangkeun ayeuna margi kamari mah. Mang teh diteken teras-terasan ku si bewok teu kenging bergerak. Ari tadi nguping wartos ti barudak magarkeun teh si bewok dicekek cenah ku jalmi aneh. Nu ngabela ka Jang Anggara. Nuhun, mang teh asa guriga, asa beunta deui bisa laluasa deui ngalengka. Kitu ceuk tua kampung. Hakikat nama pitulung ti Allah semang. Margi buktos parantos nyata abdi sapara kanca teu walakaya. Rumaos kirang pangalaman dugi ka ngalaman katipu ku si bewok dijebloskeun ka kamar setan. Horeng di dinya tempat nyiksa jalmi nu kalintang mata kukurayeunana. Ceuk Anggara, uluh. Nah kumaha da teh Jang? Barabat Anggara harita nyaritakeun pangalaman di kamar setan teh. Nu ditungtungan ku nganuhunkeun ka si Tegar sapara kanca nu geus nemongkeun kasatiaan ka pihak Anggara nepi ka salametna. Ari akang mau ku recukang lantaranana jeung da nu toh-tohan ngabela ujang mah sakumna urang Cilenta Jang. Nu tetela gede pisan sumanget da eta we disebatkeun rek nulungan ujang teh
taraeun ipis buri sadayana geus sumanget naker. Ieu teh berkahna tina jasa Ujang nu parantos ngageuingkeun hate maranehanana ngabeuntakeun panon batina nu ditutupan ku setan. Tah itu kalabat akang nu kawitna mapoekeun ieu teh cek si Tegar. Leres. Sadayana oge teu leupas tina jasa-jasa Ujang saparekanca tua kampung sahate jeung si Tegar. Eta mamung kalersan bungkul mang nanging sami nuhuna ayeuna urang muji syukur ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Geuning kanggo hartosna mah kanggo Allah mah babari pisan numpes nu jahat teh. Asal geus aya tareka nu dijalankeun ku urang buktosna teu sangki sacongo buu. Ujug-ujug buringkal hiji jalma nu gagah sakti mandraguna nu ceuk salangkung mah asa mustahil. Jalma gagah sapertos Ki Baraja ujug-ujug tunduk ka pihak urang sarta langsung ngabantu. Cek angara tetap muji syukur kana kamurahan Allah. Leres. Yaktos kahartos. Mangga tuh dilebet ya. Hatur lumayan. Sok bari dilewet sok. Sanes dilebet. Tua kampung nawaran kasemahna sangka narima susugu. Mang dampa atoheun anu memang lapareun pisan raga mangkop kana kueh calabak barang dahar kitu deui anu sejena. Para mitra kaum dangu, barang keur jongjon kitu kurutak aya nu datang hiji ronda menipias. Sabab salirana mancen tugas teh keung mah tetep aya, ari rasku kaayaan waruga Ki Baraja nu memang pikasieun. Aya naon euy? Tua kampung nanya karona nu nangtung dina golodog. Nun, bade laporan sun. Apa tua Ki Baraja teh teu kereseun ka dieu sun isin basana teh mung aya amanat kanggo Den Anggara upami parantos rengse urusan di dieu sun teh. Mugi enggal pangan anjeunna caketang kalame nu aya di parapatan kitu teh patua cek Rona. Kitu geuning Ujang cek tua kampung. Mun atuh ayeuna mah kieu patuanya. Abdi nganuhunkeun pisan kana pangangkeun di sadayana. Nanging kanggo salajeng nama moal tiasa sasarengan margi abdi gaduh keneh tugas. Ayeuna pisan bade mios moal dilami-lami bilih aya itu ieu kalemur naon teh margi gegedug penjahat can kenging amit kasadayananya disuunkeun pisan piduananya cek Anggara langsung amitan harita. Aduh encep nah engalan teuing aduh. Aki Sukri lewa-lewe honcewang ditinggalkeun ku Anggara. Aki tugas abdi seueur keneh urang silih duakeun bae. Mangga atuh encep hapunten we aki mah teu tiasa ngahormat cekap. Tuluy nama sarerea cungcong sasalaman geus kitu jut Anggara turun. Ngajugjug kana tangkalame di parapatan dijajabkeun ku Rona. Barang joal Ki Baraja nangtung ajeg teu jauh tina tangkalame puguh we mun teu nyaho mimitina moal burung ngabecir nenyo nu kitu teh. Kumaha mang beres? Cek Anggara bari eureun. Menes ayeuna pisan gunung ini di tempat ieu. Mangamang da memang kitu rencana kuring ge tapi kuring rek amitan heula kan ini jeung Aki nu geus bela ka kuring salila aya di dieu. Ki Baraja ungeuk beral mia ngajugjug ka warung si Aki. Barang jual panto geus muka dati tadi ge ngageder we para mitra jelema teh. Ngan si Aki teu bisa milu perang sabab nini mungeun ditinggalkeun. Ukur nangtung deket panto bari ngajingjing bedog anu si bewok teh. Oh, eta saha eta hi. Si Aki ngabiri gidig bari ngojengkang ka jero lantaran nenyo Ki Baraja. Aya naon Aki? Si Nini reuwaseun gep nangkep kasih Aki para mitra. Haring sia Nini. Aka-aka nangkep ka kami ieu. Hese ngalengka. Kami ngilu aya naon atuh? Kalah pageuh muntang untung Anggara buru-buru asup ka jero. Pok ngomong, Aki, Nini ulah sieun ulah keung. Ulah sieun ulah keung teu aya pikasieun eta mah balad kuring nu ngabelaan urang Cilenta. Anggara nunjuk ka Ki Baraja nu ditunjuk ungeuk tuluy ajeg deui. Aki jeung Nini colohok bengong mata simeuteun Anggara we ngadeg-deg. Aki kitu deui ka Nini abdi ngahaja nepangan ka dieu sabab abdi moal ngenong di dieu bade teras miang nuluykeun lalampahan. Hapunten anu kasuhun, abdi rumaos parantos ngarepotkeun ka Aki sareng ka Nini. Salami aya di dieu oge teu hilap ngahaturkeun nuhun kana kasayan Aki. Ye sewa kamar nu parantos dijangjikeun teh. Cek Anggara bari bro nu nakoja nu pinuh ku receh.
Hasil ngadu teh ku Anggara teu dipiceun, dibawa kabeh keur Sinini jeung Aki. Ujang, ulah kitu. Aki mah teu butuh ku duit. Di kamar ge aya keneh satengah karung deui. Ceuk si Aki bari ngeleper. Aki eta mah duit bobodohan, duit ciciptaan, lain duit nyaan. Tapi kertas kayak ngaguntingan teh. Pan Aki ge mantuan meresanana sanes. Nya kutan gitu. Si Aki teu percayaeun. Kojengkang ka kamar kop kana karung nu diisi kertas teh nu tadi dicadangkeun keur ngaroro duit banar. Para mitra kaum dangu, barang dibuka teh nyalahan ayeuna mah robah deui kana wujud aslina. Kertas bangkarak meunang ngaguntingan, si Aki ngahuleng handeul teu tulus beunghar. Ulah nyelu ki. Taya gentosna ieu cekap kanggo namihan modal, cekap kanggo ngomean warung, sok alusan, engke mun aya umur abdi ka dieu deui ngalongok Nini jeung Aki. Aduh, nuhun Ujang. Nuhun. Aduh nuhun, alhamdulillah nuhun Gusti. Ceuk si Aki ngarawu koja. Diadakeun kana dadana bari carindak-dak. Si Nini kabitaeun ku koja direbut tapi ku si Aki pageuh nyekalna, duanana pagunyeng-gunyeng parebut koja. Anggara jeung Nyi Saerah katut Mang Dampa imut. Malah Mang Dampa mangagak-gak seuri panuju nenyola lampahan Nini jeung Aki nu suka bunga, meunang duit setengah koja. Ki, oge Nini permios abdi bade mios ayeuna. Ceuk Anggara tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman atuh si Aki teh kapaksa ngalesotkeun koja. Top ku si Nini ditatangkeup pageuh. Cong si Aki sasalaman geus kitu nampana Nyi Saerah jeung Mang Dampa nu sarua nyolongkrong munjungan. Geus kitu mah ka si Nini mapai kalayan tartib ngan Ki Baraja nu teu pipilueun teh. Lain teu hayangan ngurumasakeun leungeun beda ti batur nu diajak sasalaman bisi sieuneun ngan pok ngomong. Ngeing Omit bari mencerong ka si Aki jeung Nini. Manga. Si Aki arap eureup ka Sima. Sieun teh menyororongkong hirup padahal manehna teh geus pareot. Geus rada bongkok beda saeutik jeung Ki Baraja. Joah urang miang sagala rupa geus beres. Ceuk Anggara bari kaluar ti warung. Beral opatan miang pangheulana Nyi Saerah dituturkeun ku Anggara. Ditema ku Mang Dampa tukangeunana ngagegag Ki Baraja leumpang bari ngawal dununganana. Peuting beuki jempling para mitra. Angin leutik ngahiliwireng ulin gendang daunan. Nu pating korosak bari aroya bir kukupai. Mileuleyankeun ka Anggara saparah kanca nu geus toh pati jiwaraga ngabelaan urang Cilenta. Bentang baranang di langit pating karetip. Suka bungah panuju kana tindakan Anggara nu tetep nanyeurkeun bener jeung adil ngabela agama Allah. Alam ngahariring sora alon halimpu, dipiri ku sora jangkrik, dikenangan ku sora gaang, dialokan ku sora lonok, sarupaning sasatoan nu liar ti peuting suka bungah mileuleyankeun ka Anggara. Ari Anggara tetep leumpang, nuluykeun lampahna tujuanana Angger rek neangan nu jadi bapa. Bari numpes kajahatan nanyeurkeun keadilan, nurutkeun kamampuhan dirina. Ieu para mitra sadaya anjeunna teh bener-bener berjuang di jalan Allah. Angin leutik nu jajab tetep satia Ki Baraja ngagegag mangrupa tameng dada nu rohakat nu jadi gunung paneunghan sarerea. Para mitra kaum dangu lembur Cilentah dina mangsa peuting ka Cidamatakeun. Lantaran beda pisan jeung biasa. Kocapkeun langit angkeun. Hawa tiis sasatuan leutik reang di sarada kawas anu midangdang. Anjing nu babaung pating cungungung disusul ku sora nu ngagogog. Manuk koreak pating kareak heulang hingkik ngadak-ngadak milu ngibut. Geus puguheun tuweuh jeung gagak mah bet kawas anu ngalinur tengah peuting di sarada. Harita langit luhureun lemur katara ngempur. Haseup hideung ngemulek di jomantara, dipapaesan ku silalatu nu haliber katebak ku angin. Eta kajadian basa tempat pamainan di duruk urang Cilentah, nu geus teu kuat nahan kasabaran sabab ngadenge Anggara jeung baladna diasupkeun ka kamar setan ku si bego. Basa seuneu mimiti pareu.
basa silalatu nungtut harurun. Aya kalangkang hidung nu ngolepat ninggalkeun lemur. Gerakanana cepat lir kilat, maju ngidul mapag datangna angin. Kolepat kawas setan nu keur ngudag mangsa. Siga malakal maot nurek nyabutan nyawa. Dina waktu nungan sakilat eta kalangkang hideung geus jauh ninggalkeun lemur. Angang ninggalkeun desa Cilenta. Pelesat clek nincak taneuh ngarandeg sakedeung. Katara ngabeleg-beg hideung teu pati sidik rupana. Teu awas tangtunganana kawantu dina kaayaan poek nu meredong. Renghap eta jalma narik napas jero kawas nu cape jeung pinuh ku kahariwang. Ledak mubas ngusap kesang dina tarangna. Geus kitu batuk sakali tuluy ku kulutus bangun keheul. Budak kasebelan teu beunang dipercaya. Puas ya, kojo raina mah meureun. Kitu pokna ret mageuhan iketna. Pelesat lumpat deui kawas nu sieun kasusul ku nu ngudag. Padahal taya nu ngudag eueuh nu nyusul. Eta jalma kokolebatan mata keung nenjona dijajabkeun ku pating cungungungna sora anjing nu babaung. Dipapag ku sora koreak nu pating kareak, cicir pating jarerit, ciang-ciang pating koceak. Kawas anu reuwas nenjo anu kokolebatan. Akhirna eta jalma teh anjog ka hiji tempat nu kungsi ka sorang ku Anggara jeung ku Nyi Saera. Dina raraga ngawudag anu jahat nyatana si Buldani jeung baladna. Eta jalma nangtung sisi gawir batu nunang tawing. Tuluy nepak batu 3 kali kawas nu kaketrok kana panto didaguan sakedeung keret sadabara barang berat ngageser. Berai panto batu muka teu diengkekeun blus eta jalma ka jero. Lempang mapai gang anu make tetecean. Gok karohangan nu masagi didinya eureun sakedeung nepak deui batu berai aya panto muka barasat aya cahaya aneh becaang di eta guha. Horeng aya batu yaman dina lalangit nu jaangan rohangan dina mangsa beuting. Eta jalma terus kebat ka jero gok deui kana panto gede. Didinya rada lila nangtung bari nungguan mukana panto. Renghap narik napas kesang ngucur pakaian katara baraseuh ku kesang. Potongan awakna bang-bang buuk jabrig nutupan punuk. Dibengker ulamak hideung sepirna babaling bingan awak dedeg jeung bobot. Lila-lila teuing ye, aya naon kitu? Kitu ceuk hatena tuluy mencrong kana panto. Keur kitu geret berai aya panto batu muka. Berai beki caang bre hiji rohangan rada lega moal kurang ti 5 depak pasagi. Di eta tempat aya hiji kursi. Didiukan ku jalma jangkung gede. Kumis baplang sanggadulang sepir babaling bingan. Buuk jabrig meh sapotongan jeung nu karek datang. Ngan ieu mah matana bangun galak da eta we. Nenyo nu datang meninga burileng. Pok nanya sorang ngagerem handaruan kawan tu aya di jiji rohangan di jero guha. Kumaha? Wirja, mana hasilna? Eta jalma tuluy mureleng nanya kanu karek jol. Nu tayalian iwati si Wirja nu dipikasieun. Ku si bewok teh harita manehna kudu lapor ka dununganana. Nu tayalian iwati si juru simpen. Nu kawasa di guha peteng. Tapi ditanya kitu teu buru-buru ngajawab. Gek diuk heula ngajemprak sila dina batu teu make samak-samak acan da geus kitu biasana. Sanggeus narik napas panjang red ka si juru simpen pok nyarita. Kakak, kuring hasil nutup Rusia. Bisa nigas omongan si kasebelan. Dekung si ngabahayakeun. Tapi pausahaan jadi hancur. Imah pamainan jadi lebu. Urang Cilenta ngambek. Tayona baik kasabaranana geus beak tak kitu ka. Naon? Dedengean pausahaan hancur. Piraku si Baraja teu becus ngamankeun. Asa teunghar ti aing. Si juru simpen nangtung tuluy lajag-lejeg bari murir-muril kumis. Tarang kerung halis nyingsat runut rinat. Eta musibah nu kadua. Ki Baraja diandalkeun geus ditaranyangan ku urang Cilenta. Malah malik naranyang ka urang. Nu bener ha, Wirja siang ngalinur ha? Teu ka teu ngalinur kuring mah nyahan. Nenyo ku panon sorangan, Ki Baraja geus ditaranyang. Geus teu satia ka kakak. Si juru simpen kekerot nahan amarah, katara beungeut geuneuk lir beusi atah beuleuh. Huntu menidi sada
tina awahingku amak. Asa aya nu cucungah ka manehna da karek ayeuna aya tanda-tanda bari nyirakakeun. Sarta anak buahna bet aya nu gagal dina mancen gawe. Nu nyiptakeun duit palsu aya hubungan jeung kajadian ieu. Cek si Wirja namahan katerangan kadununganana. Mondong kapalang caritakeun kabeh. Naon nu geus kajadian di lembur Cilenta? Saha nu jadi ulon-ulon pangacona? Mangga kieu ka pamainan bangkrut, tempat ajur, kamar setan bedah. Ieu kabeh akibat tina katorobehan si bewok nu geus gagabah dina narima semah nu